Assalamualaikum soleh-solehah. Wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng Bu Sipa dina raraga diajar bahasa Sunda. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Daramang? Syukur alhamdulillah pami daramang mah. Mugia hidup sadayana sing dipaparinan kasehatan tur kasumangatan dina diajar bahasa Sunda. Saat acan dikawitan diajarna, hayu urang ngadoa heula mudah-mudahan dipasihan kalancaran tur digambelkeun. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dinten ayeuna urang bade diajar nyaeta ngalajengkeun pangajaran anu minggon kamari, nyaeta masih dina pangajaran hiji ngeunaan kaulinan barudak. Nah, dinten ayeuna anu bade dibahas nyaeta ngeunaan kecap barang. Mangga disiapkeun buku bahasa Sunda sareng alat tulisna, dibuka bukuna halaman 14. Kecap barang nyaeta kecap nu nuduhkeun barang jeung naon-naon nu dianggap barang saperti jalma, sato, tutuwuhan, patempatan jeung nu sejenna nu dianggap barang. Contona saperti kahiji maman mawa kaleci, kadua barudak arulin, katilu kalecina diwadahan ku danu. Nah, kecap maman, barudak jeung kalecina dina eta kalimah mangrupa jejer. Kecap kaleci jeung danu dina eta kalimah mangrupa objek. Nah, eta teh disebutna kecap barang. Kecap barang dina kalimah bisa jadi jejer atapina objek. Kecap barang eta aya dua rupa, nyaeta kahiji aya kecap barang anu nuduhkeun barang nyata saperti buku, sapu, karanjang, pacul, jeung sajabana. Nah, anu kadua mah nyaeta kecap barang nu nuduhkeun kana barang teu nyata saperti kaparigelan, kapinteran, kanyaah, kasusah, jeung sajabana. Kumaha hidup sadayana ngartos? Aya nu ditaroskeun? Nah, pami hidup aya anu teu ngartos, mangga tiasa ditaroskeun ka ibu ngalangkungan WhatsApp-nya. Salajengna kerjakeun pancen ti ibu nyaeta ngerjakeun pangajaran hiji halaman 16 dugikeun ka halaman 18. Pami atos rengse tiasa langsung dipotokeun dikirim ka WA ibunya. Alhamdulillah pangajaran bahasa Sunda pangajaran hiji atos rengse. Insyaallah minggon payun ulangan pangajaran hijinya teu kenging hilap diapalkeun. Sakitu anu tiasa didugikeun dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna teu kenging hilap pancena dikerjakeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.